Hiji pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring ira dina acara Warta Sunda. Warta anu bari kapidangkeun nyaeta rusakna hiji imah kena musibah longsor di Bandung 8 Desember 2017. Bandung, intensitas hujan anu ageng nu turun di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Desember 2017 sonten. Nyebabkeun pergeseran taneuh di Kacamatan Ibun anu nyebabkeun taneuh longsor di wilayah eta. Kapolsek Ibun Ibnu Asep Dedi nyarioskeun yen taneuh longsor kasebat kajadian di Lembur Kesih Krincang RT 2 RW 2 Desa Dukuh, Kacamatan Ibun, kira-kira Tabu 18.30 waktu Indonesia Barat. Pergeseran taneuh longsor dina panjang 15 meter, lebar 4 meter, sarta luhur 6 meter eta nimpa salah sahiji imah warga anu aya di sakitaran tempat kajadian eta. Dedi ngungkapkeun kronologi kajadian. Wanci kajadian taneuh longsor, korban keur sasarean di kamar, kadenge sora gemuruh di kamar pas ditingali ti palebah kamarna sing horeng teh imahna tos kaurung ku taneuh hungkul. Sakitu wae anu dipikahatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amin mungkur, amin mungkur.